Fid doa dina ngadua di engke-engke ngadua. Ad-doa wal ibadah. Ari doa teh ibadah. Sanes doa teh hayang ijabah sanes. Ad-doa teh wal ibadah. Rek diijabah. Heuh? Hatu nu teu diijabah ge teh sawios-wios. Da doa ibadah. Matak teu aya doa mati teu aya. Da doa mah ijabah doa mah kumaha Allah ridho. Seueur eta teh jalmi nu nyebatkeun doa imah mati, imah teu mati. Akhirna kumaha neangan doa teh jauh-jauh ka Banten, ka Garut. Naon nyangka da nyangka bawa doa teh mati. Ijabah doa mah saes kumatihna doa, tapi di mana Allah ridho eta. Lamun urang ngayakinkeun ieu doa teh mati, oh berarti urang ngamusyrikkeun Allah. Percaya kana doa teh percaya kana Allah. Punten da eta di dinya urang mah geus teu percaya ka Gusti Allah. Tah ieu doa pelet mati sia. Oh mati. Ieu doa dagang mati tah. Teu percaya ridona Allah. Da Allah ngaijabah doa mah kumaha kersane Gusti Allah di mana Allah ridho. Allah ngaijabah kana doa urang. Di mana Allah teu ridho moal diijabah. Ngan nalika urang ngadiijabah doa ku Gusti Allah teh cirina jalmi eta dipikaridho ku Gusti Allah. Mana jalmi dipikaridho ku Gusti Allah? Nyata jalmi eta beuki caket ka Gusti Allah. Marukan ibu teh diijabah doa ieu teh. Ibu osok ngadua tinggal moal salat. Oh, sok urang teh duha ngadoa. Lohor ngadua, haman bari teu apal artina ngadua we. Dan diminta mah rizki we, jeung rizki. Tah, cirina diijabah doa teh, ibu teh gara tol ngaos tah teh ijabah doa. Deukeut ka Gusti teh eta teh ijabah doa eta teh. Marukan teu diijabah doa teh, nalika urang getol tahajud, urang daek sedekah, urang karsa maca Quran, urang tiasa salat duha, eta teh ciri ijabah doa eta teh. Padahal orang minta malin maca Quran. Minta teh rezeki urang mah. Umum sadaya ge dina salat rabbik firli warhamni wajburni warzuqni. Luar salat teh warzuqni. Tapi mana Gusti rezeki teh? Marukan rezeki teh duit sakepeul sanes. Aya kaluasan urang ibadah eta teh ijabah doa. Punten. Ulah nyangke urang teu diijabah doa urang. Sadana ge diijabah doa mah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi. Kenapa Allah bohong? Di mana nanya hiji hamba ka kami tentang kami teh deukeut, kami bakal ngaijabah doana. Setiap urang ngadoa diijabah ku Allah. Ngan urang dina patekadan ijabah doa teh mun teh mah hayang sawah lungsur sawahna. Hayang imah dan bisa kabeli imahna, hayang motor bisa kabeli motorna. Ijabah doa teh versi urang eta mah lain versi Allah. Da versi Allah mah nalika urang ijabah teh kumaha carana anu dipikanya ku Gusti Allah teh urang beuki deukeut ka Gusti Allah. Mun dikersakeun dibere motor, boga motorna caket ka Gusti Allah. Mun dibere duit gaduh artosna ge caket ka Gusti Allah. Kulantaran urang mah di mana-mana dibere dunia sok ngajauhan ka Gusti Allah, maka ku Allah teu dibakal dibere dunia nu deukeutna we heula intina heula deukeutna heula ka Gusti